Number 1. Woi dak, abean ya warga Sabanten ngopi. Berai ngopi mata. Tapi yang mah pas itu mah tak sup yang mah biasa minum sereal. Oh, bangun sedap eta. Ih, mantap. Ya mah, saya malah lalaki. Mantu. At minum sereal di kos gitu. Sereal mengeunana make tesi. Tesi naon? Tesi nu kumaha? Senyawa teh lam tesi nu kumaha? Teh nyaho. Coba yang Oh, nyawa. nu kieu tesi mah tah. Allah. Number 2. Aing minta teh serealna. Ngomong ikan beku, ayo minum sereal. Kan mah lain cereal, sereal. Lain menta ngasaha setik mah. Kok atuh cuntangna ka ditu aya yang sereal mah sia. Cuntang nos kumaha sih? Sina aing nyogeng henteu. Cuntang nos kumaha? Saya teh nyoka cuntang-cuntang acan. Henteu. Astagfirullah. Ye, cuntang nu pas kieu tah. Atuh ieu mah lain cuntang, gelas plastik. Number 3. Kopi mang snack beak deh ieu lah. Sebenarnya mah aing kan boga duit ieu. Aing hayang balanja ka mall. Sokot. Mainan nam mall. Atuh Atuh mah lah. beli naon, teu kamar beli naon. Aing hayang meuli jamang. Aing mah lam. Ini mah lahirna keur Firaun kena tipas urangnya bahasana. Bahasa kolot kabeh. Sagala jamang atuh aing teu ngarti lah jamang naon. Aing jamang naon sih? Aing teh kan jamang-jamang acan. Atupan saya mau kolot aing mau kareke budak kamari atuh. Ih, Tanya aing bahasa kolot mah jamang naon tuh? Ye, jamang ye. Atuh eta mah baju. Aduh. Number 4. Ada tuh, aing geus sekalian ye, aing geus balanja, geus meuli jamang jeung meuli pet. Kata pet naon bae. Aing mah lieur sih ngobrolnya mah bahasana kolot kabeh. Pet yang bener kumaha tuh pet? Aisyah, ai, pet ye tapet. Atuh eta mah tope. Number 5. Wedak, sia hareureudang teu? Wah, reudang aing sarobe. Nek hujan ieu masalahnya. Oh, iya bangun ieu parwek sih. Aing biasana mah di imah hihidan bae ieu lamun hareureudang kos kieu. Aya keneh bae tah bahasa jadul. Tah hit kos kumaha teh hit. Aja teh nyoka hid acan gitu. Henteu. Deh, kadang koin cokot. Coba coba tanya aing. Ah nyawan kumaha eta? Hihit. Coba coba bahasa teh budak. Yo, hihid dah, kos kieu tah hihid. Peng atuh ieu mah kipas lain hihit. Number 6. Beuteung aing lapar. Di masih aya kejo. Aing aja nu kumaha sih? Nyaho aing ge. Bahasa sih aneh-aneh bae. Atuh kejo, parantisia dahar kejo. Kayaknya nos kumaha sih? Nyaho aing ge. Kejo nu sok aya di Magicom. Oh, atuh eta mah sango. Sango. Nah, Number 7. Terus selamat dirinya. oh iya. Duh, kabur deh. Ih, topeng. Tilaman, kabur tilaman, tuh. tilaman, tilaman. Jaman. Tilaman, Kumaha? tilam, Aing jauh, teh, tilam, tilam, jauh, tilam. Cokot atuh sen teh nyaho tilam naon? Liang tai aing ngerecak. Ye tilam ye. Tah tilaman tah. Atuh eta mah elap. Tilam. Lap. Number 8. Peng, si lapar mah sangu main deh main tuh. Angeun ayo. Mana beda angin deh. Terus itu nyawa-nyawa angeun-angeun acan atau angeun kangkung, angeun terong ke. Tambahin angin ngaranna sayur. Number 9. Peng ya sayur mau di main mah. Mun sangun mah aya.
Geus kajin lah. Ieu mah sayur nama engke meuli di warteg. Bungkus bae sanguna make daluang. Bahasa non beda daluang. Tanya aing mah ieu menjelema lahirna keur irasi bahasana. Isi ka daluang bae kuat teh nyaho. Anu kumaha tuh daluang? Nyaho aing mah daluang kumaha bentukna? Atuh paranti mungkus sangu eta. Eta mah kertas nasi. Number 10. Itu ya yuk kopi geus bea. Tah, kamana di bae yuk, rokona aya yuk. Garetan aing ka mana ieu garetan? Dan non di bae teh garetan bahasana. Garetan nu kumaha sih? Eta nu diceklan ku sia, garetan sae tah. Tapi ieu mah garetan, korek.